ulah istiqomah gitu. Nah ini paminta istiqomah naon moal kenging hikmah nu aya hikmah manaon istiqomah abdul amal anu wa qaul. Tah eta hikmah anu tiasa ngakibatkeun hate urang kaluar kana lisanna didangu ku sanes. Jami nu gaduh hikmah dina lisanna teu seueur cumarios. Jadi wakos mibana sumping ka pangarsa di al-palihin. Seur pangarsa dengan bahasana sakadik pisan. Cing atuh diajar tahajud. Bahasa seperti Bu, cing atuh diajar tahajud. 4 kalimat. Da asup kana hate harita keneh urang daek tahajud. Abdi teh kuninga ku padilah tahajud. Kumaha padilahna dina kitab-kitab diserat dicarioskeun bahwa jalmi tahajud kieu jelas ayatna di Al-Qur'an wa minal laili fatahajjat bihi nafilatak dasan kadangu tinu sanesna tapi teu asup kana hate urang. Tapi nah aya ajengan ngucapkeun cing atuh diajar tahajud kan sakitu sanes jalmina sanes ucapanana naon jalmina nu berbobot da ieu nyariosna benten deui jalmina aya hikmah ngucapkeun cing atuh gada tahajud sakitu hungkul. Nah jawab dina hate teh ujug-ujug hayang we ibadah tahajud lembai urang kada sumping ka kiaian kitu mu jadi giroh dina ibadah kada sering sumping mujalasa sareng ulama cariosana teh mati bagi non anjeunna teh gaduh hikmah eta nu sesama betan sareng urang kapangaosan atanapi nongkrong dina TV pateu kadang temu kalamah teu sasarangan teu ninggal anjeunna pan bahasa junjunan oge pan hayang pernah sareng anu jantan ibadah teh annadru ila wajil alim ningali mah kadah ieu. Nah ulama-ulama nah model kitu teh hese anu dina cariosana teh ngakibatkeun ngabangkitkeun kana urang kana ibadah Allah. Teu seueur cumarios tapi sakali nyarios diturut. Pas lagi kana teh ulama kitu teh. Ini mah saya retorika teu ngaduikeun ka Gusti Allah. Asup ka pangajian, kajian teh kepikeun ka subuh deui. Ibu, tadi muludan geus meunang naon sapeuteuh teuing rame we. Meunang naon rame teh? Ini rame teh. Tiap muludan tiap rajaban rame we nu mah tanggung diona teh nu rame we. Teu nepikeun ngawusulkeun urang ka Gusti Allah. Ka mana Allah teh? Keun ari dina hajatan mah. Keun ari dina nyunatan mah. Keun dina masalah hiburan mah. Tapi lamun dina palebah urang memperingati junjunan kedah jalmi anu tiasa ngajak jalmi usul ka Gusti Allah. Ya. Eta urang aya doraka. Nu sababna duitna meunang urunan. Terus punya amanat pada teh. Ari nu nyalino pribadi mah nu nyunatan kada keun mah ada duit urang ieu. Imah duit amanat dianggo hiburan teu kene. Kadang jamin nu tiasa kiai-kiai nu tiasa ngawusulkeun ngajak ka Gusti Allah. Ngemutkeun urang ka Gusti Allah akhirna sumping kiai teh saroleh sadayana. Getol ibadah sadayana. Muludan masjid angger kosong. Rajaban nu salat pabalata. Naon artina? Da teu aya. Nu ngadugikeun urang ka Gusti Allah. Anu musuh Gusti Allah. Tah mu prayogi eta hikmah